Kulu sukroin kacangun. Ari saban-saban sukro eta make walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ai setiap kacang nyengcelek dina sukro. Ibu oge aya kacang lain naon euceut di sarua jeung sukro. Luhung keneh eta mata-mata mah. Ieu helikopter nu kumaha 50 tahun kaluhur. Nah disebut helikopter teh gitu sebab ari helikopter mah ai sora ngaguruh ai tanaga eueuh. Regejeugna hiji lembur, regejeugna hiji desa dimulai dari lingkungan keluarga. Karakter anak bisa alus bisa goreng tergantung karakter indung bapak. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhuna al-mukarram, guru-guru urang sadayana hadir oge nu tiasa hadir. Muga-muga sadayana aya dina ridha Allah, amin. Tambih-tambih keberkahan, berkah ilmuna, berkah umurna, berkah turunanana. Ais pangampi papayung lembur pangresa Bapak Camat, Bapak Kepala Desa Babinsa kalih Babinmas, BPD kalih LPM, Ketua Karang Taruna, oge Ketua MUI Desa Putat Ciputat, Desa Putat. Ulah bari malotot. Mudah-mudahan ieu desa sing jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Oge tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para agnia, sehingga terselenggarana acara ieu tangtos aya dermawan kekasih Allah di dieu. Mudah-mudahan selamat dunia rawuh akhirat. Segenap para panitia penyelenggara, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu, para pemegang kunci surga,
sok sanajan sok ngomongkeun batur mudah-mudahan dihampura dosa. Alhamdulillah pangulem para panitia penyelenggara dalam rangka PHBN memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80 bersatu berdaulat rakyat sejahtera Indonesia maju. Amin. Merdeka. Merdeka. Tak elok rasanya kalau kita memperingati 17 Agustus atau memperingati hari kemerdekaan tanpa menyanyikan lagu wajib nasional. Betul? Laras dimohon hadirin sekalian, kepada ibu-ibu mohon untuk menantung. Oh, naon atuh? Mohon untuk berdiri. Sok, aing nyaho cangkel di tadi. Sok, harudang. Harudang. Itu yang di kursi jangan mendiuk. Sahabat semuanya. Oh, saya lupa sebutkan. Dan juga akhinal kiram, sahabat Banser, garda terdepan dalam mengawal setiap dakwah, dan juga pengurus NU baik Ansor maupun Fatayat, dan juga MWC. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Sudah siap semuanya? Siap. Ya. Kita nyanyikan 17 Agustus, betul? Siap. Ya. Jangan ada bercanda di dalamnya karena ini adalah lagu sakral dalam koridor negara kita Republik Indonesia. Jadi jangan dianggap main-main. Yuk. Buah molor sih eta. Musikan atuh. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Mana suaranya? Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada panitia pengantar kopi mohon disegerakan. Sahabat Banser, siap? Siap. Saya mohon sahabat Banser ada yang berdiri di sebelah kiri saya. Sebab si itu melotot we tadi. Aing sieun lajuna. Pokoknya nama aing Banser anterkeun nepi ka perapatan. Aing bisa dihadang ku si itu tuh. Ih, haram jadah doang. Atuh wawu ge henteu jeung aing geus melotot da. Aya kopina Kang. Kopina aya. Jangan lupa Buya, ini acara panitia putat bisa sukses sampai sejauh ini itu karena ada tenaga dari operator sound system. Betul? Tepuk tangan untuk mereka. Karunya Pak Haji, jamaah can araya, saya tahu geus nyengcelek di dia tibeurang. Oh, di pika enjing. Kopi nah aya Allah.
rokona aya aing ge eueuh sih aya gelas-gelas kosong aing mah itu begitu ka panggung aing kaget culango kaluhur aya cau eta panitia haram jadah nu da kursi hadapeun cau moal aing katinggang cau ge nah judulnya kayak katinggang cau barang aing naik tangga eta neuleuh sampo gede-gede teh ieu panitia kumaha ge haram jadah ieu beungeut aing jiga bagong kumaha opan aing kalapa jeung campo mah karesep bagong macam-macam Pak Haji. Bu, masih semangat? Betul. Cangkel, tunduh, sing sireman. Ih, buat boga rasaan meureun. Ya. Sebelum kita mulai, mohon izin para guru semuanya dan juga sesepuh. Nyuwun sewu ge. 2000 bae. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andai kata ada perilaku dan ucapan saya yang kurang berkenan nanti ke depan, mohon kiranya untuk memaklumi dan memaafkan. Bisa? Siap? Karena yang berbicara dengan yang duduk mendengarkan sama-sama manusia. Aku dan kamu itu dan kita semua manusia. Al-insanu mahalul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Teman-teman teuing dosa atuh. Jadi kalau saya lupa dan salah nanti mohon dimaklumi dan mohon koreksinya. Karena antara saya dan Anda kita semua sama-sama mencari ridha Allah. Bu, sudah siap? Baiklah, kalau tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang kita menyanyikan lagu wajib majelis. Siap? Siap? Oke lah. Yang punya HP, tolong nyalakan flashnya. Ini luak liuk, non flash. Yang bawa HP, tolong nyalakan senternya. Oke. Sudah? Angkat ke atas, Bu. Yang tidak dinyalakan mudah-mudahan HP-nya hilang. Oh, makanya hurungkeun. Kadar ngahurungkeun HP teu milu berjuang. Hayo hurungkeun, Pak, hurungkeun. Banser bawa HP? Bawa, kalau bawa tolong kasih contoh yang baik. Oke. Siap, Bu? Yuk, mari kita bersolawat. Ini contohnya ya, Bu ya. Nanti tolong suaranya dikompakin. Siap, Bu ya? He 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 Bisa dicoba? Iya. Yang terhormat Bapak Babinsa untuk berkenan naik ke panggung. Ayo Babinsa bisa ngomong enggak? Pak Babinsa? Iya. Dan Pak Babinmas? Kami undang untuk ke panggung. Sok. Men bisa mah mawa amplop. Coba Bu ya. He he Yuk, coba 1, 2, 3. Saruri harap jadah. Emang main ngajak sore gitu kumaha? Tuas. He he
Muhammadin Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi yang keras sekali lagi kekasih kita Nabi Muhammad idola kita Nabi Muhammad teladan kita Nabi Muhammad pemimpin kita Nabi Muhammad sholawat salam tetap padamu engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu datanglah wahai sang kekasihku hadirlah dalam mimpi indahku Allahumma salli wa sallim wa barik. Saya ingin coba banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya. Siap? Mana ibu-ibunya mana? Allahumma mabruk Pak tuh mata kain mah embung nanya kalau laki disebut jelema lain disebut patung lain nah disebut jelema teu nembal disebut patung jang aroko Pak pos dileuweung heuy kumaha kulan gitu Pak bedil geura poe ieu ada dama Ayah bu, ayat tuh bu, ayah ngansa o, ngansa otik. Firman hadir loba keneh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Iya pak, kurang penting iya ulah gelut jeung ibu-ibu. Kiih we ibu-ibu mah kabehan palit lalaki mah. Lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin.
atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di dalam tanjiji hadisnya, kita semua bisa berkumpul, bermuajahah silaturahmi dalam rangka HUT RI yang ke-80. Mudah-mudahan tahun ini lebih berkah daripada tahun kemarin. Tahun ini lebih sejahtera daripada tahun kemarin. Dan tahun ini Indonesia lebih maju dan lebih berkah dari tahun kemarin. Sehingga melalui tahun ini lahirlah sosok-sosok pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, mengayomi rakyatnya, menyatu bersama rakyat untuk membangun NKRI. NKRI. Siapapun Anda yang merasa warga negara Indonesia berhak untuk menjaga dan memelihara rasa persatuan dan agar Indonesia kita semakin berdaulat, amin. Agar Indonesia kita semakin bersatu, amin. Siap bersatu, siap. Siap urang kompakeun, siap. Ayo cenah siap. Ayo tah kitu icih eha ngimiluan sok. Aya ceha aya. Oh, kunaon aing ngaran eha laleutik awakna nya. Si Nining aya Nining. Ceu icih aya ceu icih. Iis si Iis. Ceu Kokom aya. Aya. Bo. Ibu. Pak Babinsa, tolong untuk bertindak, ada yang kesurupan. Ini ibu yang sebelah sini pakai ampar enggak? Pakai alas duduknya? Bukan apa-apa Pak Babinsa. Saya takut kalau perempuan duduk di lapang atau langsung bersentuhan dengan tanah. Saya takut. Setelah selesai ngaji, takut dia kacangnya jadi toge. Aman Bu ya, aman ya. Oke lah kalau begitu. Oh si eta mah kadeuleu terpalna hejo. Pada ece mah teh kadeuleu. Mana terpal, mana banget ece. Gas. Kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa merayakan HUT RI yang ke-80, amin. Maka tugas kita adalah tetap menjaga kekompakan, bersatu padu untuk membangun negara ini, membangun negeri ini, betul. Siapapun Anda, kalau Anda seorang pejabat, bangunlah negara ini dengan jabatan Anda. Kalau Anda seorang hartawan, bangunlah negara ini dengan harta Anda. Kalau Anda seorang ilmuwan, bangunlah negeri ini dengan ilmumu. Dan kalau Anda adalah seorang yang gagah perkasa, gede tenaga, bangunlah negaramu dengan tenagamu. Tanya dari pribadi, pejabat lain, boga harta lain, hartawan lain, ilmuwan lain, tenaga lemah, bisa naon atuh teu boga nanaon. Maka lamun urang naon jabatan teu boga, ilmu teu boga, harta teu boga, tenaga leutik, ulah ngacak-ngacak persatu, maka ku cicing lagi geus ngabangun Pak. Ku cicing lagi geus ngabangun. Daripada omongan bapak, omongan ibu matak mecahkeun rasa persatuan, mending cik. Setuju? Yuk. Kemerdekaan ini hadir atas kekompakan perjuangan para pejuang dan pendahulu kita. Maka tugas kita pun dalam mengisi kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan ini agar tetap ada dalam persatuan. Al-jama'atu rahmatun.
bersatu padu itu adalah menjadi asbab wasilah turunnya rahmat Allah dan menjadi kata kunci untuk kemajuan dan perkembangan kita. Adapun al-furqatu adalah perpecahan menjadi sumber adapun bencana bagi kita semua. Maka mari kita semua menyadari betul-betul jangan mudah provokator macam mana tuh si itu karburator. Bo, jangan mudah diadu. Emang ibu deh diadu di domba atuh mata kieu jaga persatuan siap. Ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo jaga persatuan. Asik-asik kumaha. Siap menjaga persatuan, Bo? Allah berpesan dalam Al-Qur'an. Ya, Allah berpesan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu a'lam bimuradi. Para mandai ehon. Wah ini juga ngomong di jero buha. Wallahu a'lam bimuradi. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Bersatu padulah, sesungguhnya berjamaah itu, bersatu itu adalah sumber kekuatan untuk kedaulatan kita dan mengandung hikmah di dalamnya, dan sebab itulah rahmat Allah akan datang kepada siapapun yang bersatu. Ingat, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi lamun urang ayeuna hese dihijikeun, lamun urang hese diajak ngahiji, saya ingat satu tayangan Pak Haji. Pak Haji, aman? Nunutan. Ayo kok milu ke panggungnya. Saya melihat satu tayangan pangresa. Di dalamnya ada tayangan video animal. Do you know animal? Bo? So listen to me, okay? Tonight we are together. Ayo siang adu keder jeung aing. Bo, abdi ningali tayangan dina video eta segerombolan domba gunung, katakanlah kebo, terang kebo, munding eta munding awakna badag, tandukna panjang, aya meureun 30 ekor Bu, ngagorombol leuleupatan sebab diudag-udag ku 3 ekor singa. Eta kebo ku cara kacir nepi ka paburencai, maka nyengsol misah eta kebo nusa urang nusa ekor, tuluy eta nusa ekor teh diberi ku singa, beunang ditingker ku tiluan. Akhirna eta nusa ekor digulung ku tiluan, dicekek, digegel rahangna ku naon ku singa, nepi ka tidak berdaya, mengalirlah darah kerbau tersebut. Apa yang terjadi? Sisanya 29 ekor mereka berkumpul dan melihat kejadian tersebut. Entah siapa yang mengawali dan memulai, ada seekor kerbau yang berani maju, kemudian diikuti oleh yang lain, maka semuanya serentak maju untuk menyerang 3 ekor singa. Yang 2 lari kocar kacir, yang 1 perutnya terhunus oleh tanduk kerbau.
Saya berpikir, Bu, kok kenapa tidak dari awal si kerbau itu bersatu? Padahal kalau dari awal mereka bersatu membuat benteng pertahanan dengan tanduk, walaupun hanya sekedar tanduk, tapi kalau itu terjalin dari beberapa ekor akan menjadi benteng yang sangat kuat. Ini menjadi gambaran untuk kita, Bu. Tak iya beda manusia jeung satu mata. Manusia mampu berpikir, mampu mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak, mana yang akan lebih baik dan tidak. Maka inilah menjadi karunia bagi kita. Saya melihat dari tayangan tersebut ternyata ada pesan di dalamnya, Bu. Bu, walaupun segerombolan kerbau mayoritas, sekali lagi, walaupun segerombolan kerbau mayoritas itu tidak menentukan kualitas kalau tidak ada persatuan di dalamnya. Orang di dia hirup, di dia bermasyarakat, nyebutnya, Bu, kalau kita menginginkan negara ini bersatu, maju, bersatu padu dan tetap maju, maka ibda binafsi, mulailah dengan diri sendiri. Mari kita sama-sama tingkatkan kepedulian dan kasih sayang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Rasul pernah berpesan, ada 3 yang Allah ridhoi dari perilaku kita dan ada 3 yang Allah murkai dari perilaku kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah itu meridhoi 3 hal dari kalian dan Allah murka akan 3 hal dari kalian. Kalau suatu pesan didahului oleh huruf inna, maka itu bermakna bahwa pesan ini harus tertancap di dalam hati dan kalbu kita. Ini berarti Allah sedang menghujamkan informasi ini untuk tertancap dalam keyakinan kita. Makanya inna ini bermakna taukid. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dari kalian dan Allah akan murka akan 3 hal dari kalian. Yang pertama, ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, kata Allah, aku ridho selagi kalian menyembahku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Sekali lagi, Allah ridho kepada kita, Bu, selama kita menyembah Allah dan kita semua tunduk kepada aturan Allah dan kita semua tidak menyekutukan. Saya tanya sama ibu, kalau suami ibu bawa perempuan lain ke rumah, apakah engkau akan cemburu? Bu, tiba-tiba suami bawa perempuan lain ke rumah, ibu marah atau ridho? Sedih atau gembira? Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajak gelak sok poho aja kumaha. Cekek kok aing urang. Cicing lo sok ganggu urang ih. Bo, maka kenapa ibu saja cemburu, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha pencemburu. Jika di hatimu meyakini ada kekuatan selain Allah, sesungguhnya Allah maha pencemburu. Sedangkan yang memberikan kita hidup adalah Allah, yang menjamin kita hidup adalah Allah, yang memberikan segalanya adalah Allah. Maka jangan sekali-kali menyekutukan. Maka tugas pertama kita, Pak, Bu, mari kita sama-sama melihat pesan Allah yang lain dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Wallahu a'lam bimuradi. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada
Tuhan yang berhak disembah dan ditaati perintah dan larangannya kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, beribadahlah kalian semua kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan kerjakanlah, tunaikanlah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Barang siapa yang banyak salatnya berarti dia banyak mengingat. Barang siapa istiqomah dalam sholatnya berarti dia telah istiqomah dalam mengingat. Pak, Bu, setiap orang sholat itu termasuk berdoa. Sakur jalma sholat kaasup ngadoa. Setiap jalma sholat termasuk bersyukur. Itu adalah bentuk nyata kita, perbuatan nyata kita dalam bentuk bersyukur. Bohong lah menjana bersyukur tapi teu sholat. Pakai deh. Bohong jalma nyebutkeun jalma syukur tapi eta jalma teu ngalakonan sholat. Makanya setiap jalma sholat dia bersyukur, setiap jalma sholat dia berdoa. Tuh setiap nu ngadoa ka asup sholat. Kantos itu Bu, kantos tak bisa dikaharti. Kullu syukroin kacangun. Ngaca dah heula usah sareureun heula cing. Cing. Kulu sukroin kacangun. Ari saban-saban sukro eta make walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ai setiap kacang nyengclek dina sukro. Betul? Rampeyek oge make kacang. Lain sukro. Martabak oge aya kacangan, lain sukro. Ibu oge aya kacang lain naon euceut daek disaruakeun jeung sukro. Kulu jerukin buledun. Ai saban-saban jeruk eta walaisa kulu buledin jerukan. Tidaklah setiap sesuatu yang bulat itu adalah apel oge lain, anggur oge lain, lato-lato oge lain. Pan eta lato-lato viral kamari. Sekelas yang terhormat mantan presiden kita Bapak Jokowi. Kita kana lato-lato dipiluan. Tok. Pan anak urang kamari mah usum eta viral. Dan di Indonesia mah gitu gini. Kumaha angin. Betul. Angin lang layangan. Milu lang layangan. Angin janda bolong. Janda bolong kabeh. Angin agronema kabeh. Betul. Angin ngonten kabeh dina pacebook. Eta jelempot ngapot beungeut aya sapoe 17 kali mah. Ai viral henteu. Bu termasuk Bapak Babinsa sarua. Ari budak laleutik mah main lato-lato teh nya leungeun. Ari Pak Babinsa mah dina jero sarung tok. Nyapanya? Tuh, anggut bapakna ge. Teu kabayang atuh nu Babinsa lato-lato nya punya. Sok dibayangkeun ceuh gawe. Yang pertama, tugas kita adalah tetap istiqomah dalam mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan. Ini qad taraktu fikum syai'aini, kata Rasul, sesungguhnya aku telah tinggalkan, sesungguhnya
Aku telah tinggalkan dua perkara untuk kalian dan kalian tidak akan pernah tersesat. Lang tadillu ba'daha, kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Maksudnya apa? Jika kalian tetap berpegang teguh kepada dua perkara itu, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa yang pertama? Al-Quran dan As-Sunnah. Maka mari kita sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Semakin kita memahami agama, semakin negara terjamin kelestariannya. Dan seseorang yang memahami agama, dia tidak akan pernah rela untuk merusak alam ini, karena dia tahu setelah dia mati anak cucunya yang akan melanjutkan hidup ini. Betul? Maka jangan engkau rusak alam ini, jangan engkau rusak dunia ini dengan perpecahan, permusuhan, dan engkau tinggalkan keruksakan di muka bumi ini, sehingga anak cucu kita yang menjadi korban setelah kita semua tiada, setelah kita semua binasa. Tinggallah anak cucu kita untuk meneruskan cita-cita mulia kita, tapi anehnya kita meninggalkan cedera, kita meninggalkan luka bagi mereka. Maka jangan tinggalkan air mata untuk mereka, tetapi tinggalkan mata air untuk so ece beuki kalapah itu bareuki kalapah oh sok melak ai beuki kalapa osok meuli kumaha bulan puasa mah Pak Ustaz ongkoh rumasa bareuki kalapa aneh nate teu daekeun marla kalapa seolah-olah teu boga anak kolot urang mah baheula rek nancepkeun kalapa teh arek kadahar kitu bah teu kadahar ku aing atuh sugan we ku anak incu eta urang aya ngadaharan kalapa ngadaharan peutoy ngadaharan cau naon deui buah wayah nanya budak kana duskeun ieu ieu mah lain kuna naon aing boga supir jerok jurig peutoy heueuh teu ngarti aing boga supir teu kopeuleuk peutoy Pak Haji tah lamun kameramen mah teu kok samangka sebab si eta mah helikopter nya pan samangka teh Pak Haji itu mampu untuk melancarkan peredaran darah. Mata keur lalaki anu kawas helikopter terang bapak pajana kasih tahu Patayo. Iya, kalau Patayo dan Pajana sudah memasuki fase helikopter, terang aja helikopter. Pandalaki mah kumaha umur ce. Dengein. Please deh, kalau aku lagi ngomong please menjedong. Lalaki mah kumaha umur 30 tahun ka handap ce. Teh eta jika pesawat tempur. Unggal putih nembakan deui kabosan. Aya deui umur 40 tahun ka handap. Tah eta mah kawas pesawat mata-mata. Moal ka nembak ngintei heula. Memeh nembak teh eta mah warning up cenah ge. Batur mah warning up eta mah warning up. Adam jadah. Luhung keneh eta mata-mata mah. Ieu helikopter nu kumaha 50 tahun ka luhur. Nah disebut helikopter teh kitu sebab ari helikopter mah ai sora ngaguruh ai tanaga eueuh. Tak eta mah harus banyakin makan semangka. Insyaallah Pak, makan semangka habis 1 hulu. Oh jangan 1 hulu dong, 1 biji. Iya, mana 1 hulu. Bingungan batur kumaha itu. Pak beli semangka berapa? 1 hulu aja. Makan semangka, bejaan salaki. Pak naon? Poe Jumat ieu, haji itu ieu. Naon semangka? Gitu. Mata lamun poe Kemis bebeskeun kana salaki, ieu semangka yo gitu. Heueuh can mencret potong eureun. Insyaallah Bu 2 jam ge daekeun. Cicing jomblo cicing tong moal ngarti siapa cicing. Ieu mah bab perhelikopteran ieu.
gitu. Bu, Bu, ini semua non iplak urang lain hei nu katuang ku urang musim buah-buahan ayeuna itu adalah pelakokolot urang baheula. Nu pernah boga kahayang. Boga duit lain kalah main selot sia teh. Beli binih atuh kali-kali tancapkeun di kebon. Pokoknya mah teboga kebon sasak los. Eta nu kitu warna amal jariah nu kitu. Salila tangkal jadi dihakan ku saha wae, diala ku saha wae, ngocor teh jariah ka urang. Mentak meuli sama Pak Haji, tah sapanjang jalan teh sok ceceban nu manfaat. Oh, ceceban nu manfaat sapanjang jalan Pak Haji, tanah sasak los. Atuh komitmen heula ti ayeuna. Ieu mah ceban ya agronema sia mah. Lain ulah meuli agronema. Ngan cobalah ada visi di situ dong. Imot sakuli lidah buaya. Ja anggar eta ibu rek nyambel mah meuli cengek ka warung sia teh. Matak naon hareupeun imah teh pinuhan ku cengek atuh. Ngirit-ngirit biaya, ngirit-ngirit resiko dapur, betul? Iya mah lidah buaya. Hei. Ayo mari kita sama-sama untuk menjaga kelestarian ini, betul? Betul? Maka yuk urang kabehan ngajaga. Kumaha ngajagana? Pahami dulu ajaran Rasulullah, karena Rasul berpesan orang yang tidak mensyukuri hal kecil maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Betul? Maka yuk bagaimana cara kita agar bersyukur? Cek tadi jalma nu ngadegeun salat sok di dieu piraku masjid sagede kitu teu pinuh ku lalaki nu kabeh aya di lembur ieu. Molotot ka aing geuleuh. Piraku lembur sakilegana teu bisa minuhan masjid. Pinuhan supaya naon? Didinya pintu langit terbuka karena Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Ali, kapan langit tertutup?" Langit, pintu langit tertutup ketika manusia berbuat syirik kepada Allah. Lamun aya pamusyrikan di dieu maka pintu langit bakal dikunci ku Allah. Artina sahebat kumaha urang doa moal matak diijabah sebab aya aya napa? Aya pamusyrikan. Ajarkeun nya punya, maka setiap bapak, setiap ibu punya kewajiban untuk mengajarkan sholat kepada anak agar anak kita mampu menjadi anak yang bersyukur. Ustaz, apa korelasinya atau apa sangkut pautnya kemerdekaan dengan sholat? Itu lamun jalma wani ninggalkeun sholat berarti dia masih terjajah, berarti dia secara batin belum merdeka. Kenapa? Karena dia masih terjajah oleh hawa. Bagaimana dia akan memerdekakan orang lain? Bagaimana seorang suami memerdekakan istrinya? Bagaimana seorang ayah memerdekakan anaknya kalau dia sendiri masih terjajah oleh hawa? Maka mari kita sama-sama merdekakan diri kita, karena musuh yang paling sulit itu adalah musuh melawan hawa nafsu. Bung Karno pernah berpesan bahwa menghadapi musuh di luar itu lebih mudah ketimbang daripada menghadapi lawan di negeri sendiri, dari bangsa sendiri. Bung Karno ngomong gitu. Maka urang ogenan mematahan batur mah bisa, tapi mematahan diri ya urang teu bisa. Betul teh? Leres teh? Oh, merangan kagorengan batur mah bisa urang tidak katempo ku urang, tapi merangan hawa nafsu aya dina diri urang. Yo ibda binafsi, merdekakeun heula diri urang kabehan. Pak, merdekakeun diri urang, pamajikan urang, anak urang, supaya ieu pangeusi nagara jadi jalma-jalma anu ejreg, jalma-jalma anu bersih zahir batin. Amin. Maka seorang bapak yang baik
dia akan memberikan qudwatul hayah kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi juga mampu menjadi sarai mere contoh mah gampang, sararea oge bisa, tapi jadi contoh mah siap jadi contoh, siap jadi contoh, siap batak lamun pak lamun kakuping sora adan, kakuping kumandang adan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang bapak yang baik dan seorang ibu yang baik, dia akan menjadi qudwatul hayah, suri teladan yang baik dalam hidup untuk anaknya. Gampang jeung batur mah Bu, jeung anak urang wae heula. Regejegna hiji lembur, regejegna hiji desa, dimulai dari lingkungan keluarga. Karakter anak bisa alus bisa goreng, tergantung karakter indung bapak. Nah, lamun indung bapakna cekcok wae, lamun indung bapakna teu harmonis, nu jadi korban anak. Nah, maka hadirnya seorang ayah, dia berfungsi untuk memberikan energi maskulin kepada anak agar ia tumbuh dewasa keras tapi selaras, dan seorang ibu berfungsi untuk memberikan energi feminin agar anak tumbuh dewasa mempunyai kelembutan seperti sutra tapi penuh dengan kemuliaan. So, itulah cahaya untuk seorang anak. Ayah dan ibu adalah cahaya pelita untuk anak. Sebagaimana kita menyadari dunia ini disinari oleh bulan dan matahari, kedua-duanya bersinar pada waktunya masing-masing. Maka bersinarlah ibu dan bapak ini pada waktunya masing-masing agar anak-anak kita tumbuh menjadi karakter yang kuat tapi selaras, lembut tapi penuh kemuliaan, insya Allah. Maka buru-buru Pak, sing jadi bisa jadi contoh ke anak urang kabehan, amin. Men kadengnya adan ulah loba omak nyak ka masjid kumaha cek anakna, hayu jeung bapak aing mah capek. Ayo gitu Bu, bedil ayo ke anak mah ibu kata lekoh ngomong, neng ka masjid sholat hayu jeung mamah, mama mah capekeun neng teu nyaho pagawean mamahnya. Mama mah ya, mamah mah subuh-subuh nyeseuh baju. Berang-berang moe baju. Penting-penting merosotkeun. Lamun urang geus jadi contoh, ngong adan, buru-buru jadi contoh ke anak. Kama qala Salman Khan. Laga terakna kohil laga terakna peci baju sarungna beken jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak nu kangeunana peci baju sarungna beken jeung sajadahna ho 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 ho. Geura pake mukena amparkeun sajadahna, geura pake mukena amparkeun sajadahna, tunda heula hapena ibu nu pangheulana, geura pake mukena amparkeun sajadahna. Siap ulah kurnitah wae kalah kahare
kalah ngorekeun HP isuk nepi ka aya nu kitu aya budak teh di mana indung mah keur kumaha aya nu kitu aya cekek urang doakeun heula nu geus nyawer pangarsa Kang Jana mudah-mudahan sing panjang umur ikhlas Pak Jana atuh ari ikhlas mah tambahan deui mudah-mudahan nu nyawer sing panjang umur anu henteu mah teu tanggung jawab Pak Haji moal Pak Binsa nang ning nang duh aing teu ngerasa si Pak Binsa Bu ibu ajaran ku ibu geus ajaran ku ibu Pak naon yuk urang amalkeun nu mana heueuh cek iruhai urang ajaran yuk salat tahajud 2 rakaat we ulah loba teuing bisi utah sok puting ieu ku ibu engke ajakan salaki anak ajakan salaki panghareupna pamajikan jeung anak ditukang nuturkeun ketika ibu melihat suamimu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar diikuti oleh ibu dan anaknya. Kemudian selesai mengucap salam, suami mengangkat tangannya berdoa diaminkan ku pamajikan jeung anak. Itu adalah doa yang dahsyat. Rekumaha Allah nolak na coba gerak. Rekumaha malaikat teu nyatetna coba. Mantap ajakan salaki. Karasa ku ece begitu beres ngadoa salaki teh malik kalau jadi pamajikan kumaha cek salaki teh nyi hampuranya bisi salila ieu mimpin rumah tangga teu adil jeung teu bijaksana daripada mawa katenangan kala ka mawa karungsing kumaha cek majikan aing nyaho rumah tangga jeung mana mah senang-senang tah ibu lamun salaki geus pasrah kitu ulah sok dibalikeun kumaha cek ibu nyai ge saru mamah ge saru bahkan ulu bado sama mam naon sebabna mam sok COD tara bebeja bo cek salaki teh loba keneh bapak dosa mah ibu ningali salaki daek minta hampura ajaran penting ieu beres sholat pasti ibu akan melihat sosok yang istimewa dari wajah seorang suami. Begitu suami minta hampura pasti cek ibu mengakui kejentelan dan kenaon Mbak kebijaksanaan seorang suami. Oh cek ibu pasti dina hati ngomong kieu kaya nelangka wong sejagat buana bagus rupa ayu kaya satria Arjuna ho 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 cuma suami kula minta hampura deh ke anak king hampura bapaknya jungjunan lato sing jadi idaman sok si kopak sok arek moal sok bareng jungjunan sing jadi idaman demi bulan dan bintang kulo demen sampean jungjunan sing jadi idaman anjay fix ieu mah Bapak Binsa berarti nu edan lain aing wae kabeh milu edan heeh munah wae aing edan sorangan hoyong ibu kitu hoyong aja supaya tidak terjadi kemusyrik dan tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang tidak bersyukur. Yuk tugas urang nu kahiji dalam mempertahankan kemerdekaan ini jagalah akidah dan amalan kita tetap menjadi ahlus sunnah wal bukan ahlus sunnah wal gagabah. Woi ngaku jelema ahlus sunnah wal jamaah ai kalakuan ahlus sunnah wal gagabah. Nu mana eta teh ari tahlil beuki ai berjamaah henteu? Aya nu kitu? Bedil. Dua, Bu.
Dua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Rasul yang kedua, Allah akan ridho dari kalian selama kalian berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran dan Sunnah. Maka selamanya kalian jangan bercerai-berai, bersatu kita, bercerai-berai kita runtuh. Kawin lagi pas payu wae. Babin masih kawin lagi. Bo, mari kita sama-sama ajak diri kita, keluarga kita untuk memelihara persatu agar negara ini senantiasa menjadi negara pusaka yang akan diwariskan atas generasi yang akan datang. Betul? Tapi jangan lupa Pak, jangan lupa, karena selama manusia hidup, selama belum kiamat dan setan masih bertengger, permusuhan tidak akan pernah mereda, iri dan dengki tidak akan pernah sirna. Betul? Maka pertama, yuk pererat hubungan silatur. Yang kedua, jalin persaudaraan tanpa iri. Jalin persaudaraan tanpa iri dengki. Tatangga maju syukuran sugan aya keur nginjem duit. Betul? Tatangga kabeli mobil syukuran aya jeung injem-injemeun sakalian nu ngajuru jeung nu ka rumah sakit mah. Betul? Tatangga kabeli motor syukuran aya injem-injemeun. Betul? Ieu mah tatangga ngredit motor pan eueuh mah panas teu kabeli. Sabaraha bulanan eta? 24 bulan kabayar nyang kena. Emang cerek milu mantuan kumaha? Dibawa ku anak nanti cobaan, gorolong ngalewat ka imah manehna kumaha ceuk ih budak nu motor eueuh nu ngagerung setoranen Bo, bersaudaralah tanpa iri. Yang ketiga, tetap saling menasehati. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis, saling menasehati antara kebenaran dan kesabaran. Tuh sing bener hirup teh, sing sabar hirup teh. Tuh selama itu dilakukan oleh kita semua, kata Rasul, kita tidak akan pernah tersesat. Yuk, makana Bu, awas ya. Hayang kieu merdeka teh ceuk. Hayang merdeka kieu teh cok tanya ka diri, milu berjuang henteu? Milu perang henteu? Yuk, negara ini dimerdekakan atas jerih payah, air mata, darah, keringat, bahkan nyawa sekalipun. Maka wariskan kepada anak-anak kita bagaimana negara ini terwujud, bagaimana kedaulatan ini terbentuk. Jangan engkau remehkan, jangan engkau lupakan bahwa kita hidup di mana dulu darah mengalir di tanah kita. Kita hidup di mana banyak saudara dan nyawa hilang. Maka urang kabehan Pak, Bu, kahutangan. Cung, di dieu nu teu kahutangan. Aya di dieu nu teu kahutangan. Bu, ih hutang naon cenah? Ari ieu negara urang merdeka emang jerih payah saha? Ieu negara urang bisa berdaulat ieu emang korban saha? Para pahlawan, para pejuang. Jika ada pejabat aparat di antara kita yang berkhianat, maka mereka bukan mengkhianati kita yang masih hidup, tetapi mereka mengkhianati para pejuang dan para pahlawan. Betul? Betul? Jika ada para dewan rakyat kita yang terhormat mereka korupsi, maka itu bukan mengkhianati kita. Tidak Rosalinda, tidak Rodolfo, tapi mereka mengkhianati para pendahulu kita dan para founding father, para pahlawan kita. Maka rasakan sensasinya, tanyakan pada jiwa pribadi masing-masing, apakah kita memiliki hutang kepada mereka?
Jelas kita memiliki hutang karena kita bisa hidup bebas, bernapas dengan lega, itu karena pengorbanan mereka. Betul? Laras? Kama qala Amir Khan. Saha jalmana nu teu kahutangan margi kiwari loba nu mapohokeun. Saha jalmana nu teu kahutangan margi kiwari loba nu teu syukuran. Jasana para pahlawan nuwani gagah ngalawan. Jasana para pahlawan nu korban di medan perang. Yuk urang syukuran ngarah berkah kabehan. Yuk urang ngahiji jaga ibu pertiwi. Saha jalmana nu teu kahutangan margi kiwari loba nu mapohokeun. Ayo syukuran eusi kamerdekaan, ngolah negara kuragam pembangunan. Tong di kotoran mabok-mabokan komo perjudian, bisi diturutan ku anak turunan. Negara jeung bangsa jadi awut-awutan. Saha jalmana nu teu kahutangan margi kiwari loba nu teu syukuran. Aya Pak Haji di tukang api-api budeg. Jigana Pak Babin sama kudu kusinden. Kamari ge kusinden mah daekeun ka hareup. Ka pangarasa Bapak Babin sa Sumawana ka pangarasa Babin Mas anu sayang dihaturanan sok dihaturanan enggal kapayun sok enggal kan kadieu ka kaburu lak-lakan aing nolol. Atuh lamun Babin sajeng Babin Mas teu mawa duit nginjem heula. Bo, urang kahutangan tuh, kahutangan kabeh oge. Sok, ulah komo urang rakyat pejabat nu bertugas poe ayeuna kahutangan. Hei, kangunahan hirup urang, hirup di negara Indonesia, menghirup udara nu aya di Indonesia. Ini bukan karena kepintaran kita, ini bukan karena detail kita, tapi ini atas dasar perjuangan para pahlawan kita. Jangan menjadi pengkhianat di antara kita. Betul? Laras? Yuk, mari kita sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah. Siap? Siap? Nuka sabaraha? Mau ke sabaraha?
nu katilu leungit. Nu katilu, jangan berhenti untuk saling menasehati dan menyayangi. Sekali, jangan berhenti untuk saling menasehati dan menyayangi. Allah berpesan dalam hadis qudsinya, inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban fa idza nazartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Kata Allah, sesungguhnya demi kemuliaan dan keagunganku, ketika aku akan menurunkan azab dan bencana kepada satu kampung, kepada satu daerah, maka tatkala aku memandang di antara mereka masih ada yang memakmurkan masjid dan masih ada orang yang saling menyayangi satu sama lain karena Allah, dan masih ada yang beristighfar, bertobat di waktu sahur, maka aku palingkan agar bencana itu tidak datang kepada mereka. Maka lamun salila orang dia silih naon, silih omongkeun, silih paseaan, silih teu patanya, eta teh sarua jeung ngondang bencana. Lamun aya masjid di dieu teu diareusian, teu dimakmurkeun, sarua jeung ngondang. Balik deui nu kahiji naon Pak? Eueuh cek aing ge. Nu kadua ngelun eueuh. Nu katilu nyungsab. Nu kahiji, selagi ada masjid yang dimakmurkan dan ada orang yang maju ke depan, iya, thank you baby, thank you very much. Sarang heo, sarang tawon. Bo, poho deui nang dia. Satungtung aya keneh masjid nu dimakmurkeun, berarti tanya dari pribadi masing-masing. Hei, lalaki. Ini parah ini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Bo, aya masjid di dia. Di usiantara. Kade, bejakeun ka salaki. Pah, ka Mas. Bejakeun. Pang goreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Paeh. Arek babinsa pangharupna alabatan imam. Babin sauh babin Mas. Kabeh waktuna paeh mah paeh. Betul. Laras. Yo. Dorong suami ibu, dorong anak-anak ibu makmurkeun masjid agar tidak turun bencana. Yang kedua, nasihati keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, karena selama kita mau saling menasihati, Allah ridho kepada kita. Hayang diridhoan ku Allah. Hayang diridhoan ku Allah. Iya, aya lembur di Indonesia, di antara beberapa lembur ternyata lembur aing ngali kali molotot. Di antara beberapa lembur ternyata aya hiji lembur nu dipikar ridho ku Allah, eta lembur kabehan. Naon sebabna? Sebab hiji eueuh pamusyrikan di dieu. Dua, kabehan warga di dieu mah berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran jeung sunnah dipake. Nu katiluna daek silih wasiatan, daek silih nasehatan. Di nasehatan teh teu ambek, di nasehatan teh teu naon, teu ngambek, teu pundung, tapi nerima, nerimo, opo odonyo, legowo. Bo, aya jelema di bejaan pundung. Betil. Maka yuk
Nu tilu tadi supaya urang diridoan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres tak pangarsa? Tilu perkara lamun dilakukan ku urang Allah bakal ridho, maka kemerdekaan ieu akan kapendak hikmahna. Nu kadua, tilu perkara Allah bakal murka ka urang lamun ku urang dilakonan. Hiji, wa yakrahu lakum kila wa qala wa kasratas suali wa idha'atal mali. Nu perkara nu kadua nyaeta tilu perkara anu Allah murka lamun eta tilu perkara aya di lembur urang. Nu kahiji nyaeta Allah murka lamun urang sibuk dengan desas-desus. Lamun urang kabehan sibuk desas-desus masinikeun kagorengan, masinikeun kalemahan, masinikeun aib. Sok ibu-ibu ngaku pernah ngomongin RT tuh, ngaku cek deuleu ku ibu awak RT baregang kabeh ge. Aing mari ngomongin pajana ieu lain. Bo, salila ibu sibuk berdesas-desus nya Pak Haji, Pak Babinsa nyun sewu ke 2000 bae. Lamun Babinsa, Pak Haji, Pak Kubu, Pak Lurah neuleuh ibu-ibu ningali ibu-ibu ulah komo lobaan kieu duaan we ngarendeng hek ngobrol, semakin senyap suara natar nyaris tak terdengar, berarti informasi mendekati akurat. Sok ibu-ibu lamun keur ngagosip, lamun keur ngagosip ngolekeun tarik semakin senyap suarana 99% informasi nu katarima akurat. Maka lamun Babinsa jeung Pak Haji jeung Pak Kubu kabehan heuleuh ibu-ibu ulah komo lobaan duaan we esih jeung esih jeung icih. Cek esih teh kieu. Eta duaan ge ibu-ibu mah saheng Pak, alabatan langsung. Eta duaan ge esih jeung icih rame eta menarik. Selalu ada topik menarik lamun keur ngomongkeun batur. Tambah deui ku Cereni. Ngaku sia mah ngareuna saeureuri ieu pamajikan aing mah di imah eraon. Kalau aing ngapalkeun ieu 2 minggu ngapalkeun ge. Aing keur ngapalkeun si Erik tah pati tepak di tukang eueuh gawe kikituanan cek pamajikan aing. Aing ngaliuk cicing piduiteun deui eta tuluykeun cenah kitu. Bo lamun urang lembur dieu sibukna desas-desus karena dosa batur, lain sibuk ngageunggeureukkeun, lain sibuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalah ngagede-gedekeun kasalahan batur bari jeung teu mere solusi, maka itu sarojeng ngundang murka Allah. Cung sok ngomongkeun salaki cung. Cung sok ngomongkeun salaki. Sok nu sok eueur ka salaki dipasang dina status WA cung. Cung, hok diberi hadiah ku aing boro. Sok, ieu mah keuheul ka salaki geura ditulis dina status WA. Indung-indung kepala lindung iong, aki-aki ngalah belut. Kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Cek salakina gawe ieu pamajikan aing. Ka aing ieu mah cek salakina.
Kumaha jeung salakina pasang deui dina statusna teh. Jadi salaki jeung pamajikan aya nama perang status. Silih sindir da ngomong mah teu wan. Nu geus-geus dicap. Bu, ibu, cek salakina teh. Salawe mah 25, hangana kancangana pariuk, hawewe zaman ayeuna, banget herang punduk hauk. Oh, geliseun teh kegeliseun. Ai banget Korea, gerai cokor-cokor Afrika. Aya gitu aya. Tuker tambah. Heuy. Bu. Empek euceu rek geuliseun mah hareupeun sarua. Pek euceu rek make parfum mah di imah. Keur aya salaki. Kok malaman salaki rek balik buru-buru euceu teh. Sok pake ku euceu. Mes seungit ka irung salaki. Kapan ieu diangkerok nanti ieu? Pasti begitu salaki balik ke imah. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Oh, salaki. Oh iya. Imah salaki balik geus rasa salaman ka majikan tinu ieu bau lajak. Nu ieu bau muncang. Barang sare jeung salaki penting-penting cek salaki ya Allah, alhamdulillah sare jeung rendang. Oh, kiih gelas itu mah gerak. Hei, ai seuri wae langsung nggebugan tongkong batur. Karunya batur itu salah teu digebugan. Hoi. Kade, karunya salaki euceu. Batur neangan duit burang penting ari euceu na ngagelis jeung batur ih cekek ku aing urang ih mun pamajikan aing mesti tuker tambah gitu. Bu, senangin dong suami. Kenapa suamimu dia bawa pulang ke rumah membawa duit walaupun tidak seberapa, itu adalah jerih payahnya, betul? Leres euceu mah teu nyaho salaki mawa duit teh ting ladang naon tina mun ieu kadang-kadang kita salaki mau duit ka imah meureun motor cicilan mobil gadean keur ngabela anak pamajikan urang kapanasan puting kahujanan nepikeun ka awak pinuh hapuran hirup pada rusing di udah gelising nepi ka gering laja-laja ubaran laja-laja. Oh si emak marun laja mak jangan eta laja jeung naon ubar hapur dibalur ka awak salaki saboboting gegetrek barang nyingkap naon nasibutna kumaha cek ibu alhamdulillah aing sare jeung babinsa horengan awakna loreng. Kade bisi babinsa make seragam loreng lain hapur eta mah lain eta mah. Bo. Karunya henteu ka salaki. Heuy eta salaki stres hayang nyegumakeun hayang melihat senyuman seorang istri. Hayang kita. Kami ieu para laki bantuan atuh geura aing geura. Kami ieu para laki lamun balik ka imah cara naon geus teu pamajikan. Heeh nyerengin gitu. Geus nampa pamajikan senyum gitu. Cek pamajikan teh memandangmu. Tempal ku bapak najis. Salaki datang, papageun ku senyum. Kitu osok tah. Oh sok. Terus saja ayah tos uwi
engke salaki asup ka ieu mah kakara keuncu ongkek. Ya, biasanya amalkeun bisa. Selamat ongkek. Ih, bener mah teh nyaho sih eta salaki eueuh berang penting ieu. Eta kadang-kadang salaki mah hayang kacumpuran teh, hayang nyenangkeun pamajikan, ting ladang naon. Meta musik teh. Sugan aing lain jelema eta. Lamun tuh uyak-uyakan mah sugan aing lain. Sok dulu gitu. Setiap manusia yang punya angsuran liur unggal bulan kermayar cicilan anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempangan di jalan nginjem kami toha satu teu boga tungtungna maling domba tatangga. Makanya ada salaki senangkeun, coba. Arek senangkeun. Ieu mah salaki balik boro-boro juguhan kopi senyum pun tak ada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Bu, siap mapagan salaki? Siap nyenangkan salaki? Nya ulah sok berdesas-desus kesalahan batur wae ceuk da urang ge boga kasalah. Bapak oge ulah sok loba nuntut. Pak. Loh ilah. Hoyong boga pamikiran geulis. Nya, kita sering mendengar istilah kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada di depan rumah. Betul? Itu karena rumput mereka diurus, Pak. Dimodalin, Pak. Betul? Gerak pamajikan bapak ge modalan beulikeun wardahna. Beulikeun bedak cempakana. Beulikeun sakinkerna. Naon tadi naon Seng? Oh. Beulikeun eta segera. Insya Allah begitu pakai kosmetik pemajikan bapak katepona bakal hejo ku bapak. Atau kapan lebih hijau daripada rumput tetangga? Oh, iya mah gerak ari hayang pemajikan geulis aing modal. Pak, Bu, bantuan abdi. Ibu tinggal ngajawab dong. Naon cenah Bu? Oke lah kalau begitu. Pak. Hoyong ningali pamajikan geulis modalin ingin melihat istrimu baik ajarin ingin istrimu patuh cukupin si eta keur roget dong. Orang magagaro bae. Pat bari ngaritem dah. Atuh jak adeul aku aing ijem. Ingin istrimu solehah. Contohin. Atuh gagaro bae geura. Ulah eureun. Teu hapuran dia tanda. Oh no. Bu, masih kuat Bu? Masih kuat Bu? Maka stop, jangan berdesas. Ulah sok galib ngomongkeun. Da urang ge boga kasalah. Yuk, tuturkeun abdi. Tuturkeun abdi.
Oh, acan, oh, acan. Gohong lah nyoromat acan. Salintuh-lintuh na lauk. Pak ngomong bedil kok ini. Salintuh-lintuh na lauk. Jangan ngomong, jangan ngomong. Arek itu bedil. Salintuh-lintuh. Bercanda ya Pak ya. Aing jadi hadang bang. Salintuh-lintuh na lauk. Tetap aya tulangan. Sakuru-kuru na lauk. Atuh lah melong ka aing guruna atuh. Sakuru-kuru na lauk. Tetap aya dagingan. Sabagur-bagur na jalma. Tetap boga kagorengan. Goreng bala-bala. Sa goreng-goreng na jalma. Tetap boga kaalusan. Teangan kaalusan dina kagorengan batur. Eta akhlak karana. Teangan kagorengan dina kaalusan diri. Eta ikhlas karana. Ulah dibalikeun. Batak nempo batu salah, nempo batur keliru, lain bahan omongkeun, lain bahan gosip komo gibah, tapi eta teh bahan pahala keur urang tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bersin. Batuk, minum keramik. Bila batuk berlanjut gebugan dokter. Teruskan Bu. Itu nu kasabaraha? Nu terakhir. Nu kadua. Kapan keur ngomongkeun tilu perkara nu bakal dimurkai ku Allah? Betul? Hiji desas-desus, sibuk desas-desus lain sibuk naon? Menerkeun. Nu kaduana Allah bakal murka lamun urang loba ngemukakeun pertanyaan nu eueuh gunana. Artina di mana loba perdebatan maka itu akan memicu perpecahan. Cakap di mana aya perdebatan maka di situ akan menjadi celah untuk perpecahan. Mentak hindari majelis perdebatan. Teu kudu dienaonan, teu kudu dihadiran, teu kudu dieunan. Sebab eta teh lain mawa adem tapi kalah mawa panas. Hindari. Nu terakhir Allah bakal murka lamun urang sok membuang harta cuma membuang harta poya eueuh manfaat. Disebut eueuh manfaatna teh sebab teu bisa ngiket hate jalma kana kataatan, teu bisa nuduhkeun jalma kana bener, kalah ka moekan hate jalma. Kantos teu Bu? Bu kantos teu Bu? Yuk ngadoa heula bebarengan. Angkat tangan dulu. Sok, angkat tangan. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوفي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه وآله وصحبه وبارك وسلم
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.